Itu awak ke gunung geter kieu euy. Ieu awak aing kunaon geter kieu. Cing curiga ya kodaman ieu mah euy. Kudu cek kodam ke mananya euy. Oh, heueuh. Asana mah nu aya teh dipacet. Dikira koneng. Wah, mending ka ditu heueuh. Kekenyedan mata ieu. Cigana aya nu datang ka dieu ieu. Mang, punten. Ari dia supaya dukun atawa paranormal anu sok kitu, anu erek ngesian sagala we pokona. Aya. Oh, aya atuh beli itu. Oh, itu Oh, mun atuh siap nuhun. Ah, bagus ya ceng kayak geus kieu mah. Tinggal ngadaguan buahan, tuluy panen. Ah, mantap. Punten. Punten. Rampes jang. Priogi naon? Mangga kalebet sok. Mangga caleg-caleg jang. Ujang teh ka dieu teh ka abah teh bade priogi naon? Mangga sok naon ajukeun. Ujang bade naon ka abah sok. Jadi kieu kita bah. Awak sebenarnya ngageter tuh. Kayak mau dicek kodam. Manawi abah tiasa gitu tah. Beugeuran ningali abah. Pananganan. Ieu mah aya kodaman Ujang mah. Jigana eta mah kodamna hap-hap. Aduh, hap-hap bah. Atuh berarti hap-hap mah anu sok hap kitu nya. Heueuh. Nuhun atuh nya bah. Ieu aya saalit yeuh kanggo mese rokok. Nah, nuhun Jang. Nuhun nya bah. Ya, siap. Nuhun bah. Oh, siap Jang. Oh, heueuh ku aing bejakeun ka si Kido. Si Kido awakna sok semu siga monyet. Kudu dicek ieu mah ya. Heulah ka si Kido. Jih, nah itu saja lu mate naplok na tangkal kalapa. Jih, titipan siga si Buajek. Nginaheun naplok na tangkal kalapa. Sampurkeun ku aing ah. Dudung eta, heueuh si Buajek. Jih, nangin sia Bojek tuak taya kitu na kalapa. Geus turun. Heueuh aing kebenaran sia tadi teh do. Yuk, tuh dulu awak aing ngageter heueuh. Itu aya kodaman. Si arek ngecek kodam. Kayak ku aing di bejaan tempatna. Di mana eta nu sok ngecek kodam? Aing ge hayang ngecek kodam ka ditu. Antara tunang. Hap. Yuk, aing mah kaburu aing mah. Yo, engkewe heueuh. Ka ditu pokona mah di ditu teh aya patokanna teh aya imah hiji deukeut balong. Pokona mah jos we pokona eta. Kade mau amplop. Cung ka ditu aing darus we ka dieu nya. Heuh, yuk, tos. Anjing na ieu aing kudu neangan ka mana ieu?
Oh iya meureun imah deket balong teh gitu. Iya meureun euy. Punten. Mangga jang. Pergi naon mangga kalabat sok. Kalabat. Wan Pak. Mangga sok. Pami Ujang teh ka abah teh ka dieu bade peryogi naon. Tadi getos aya jalmi bade cek kodam. Ujang peryogi naon deui ieu? Abi ge sami ieu teh Bah hoyong cek kodam. Aya an kitu ieu abi kodaman. Pangecekeun Bah ieu. Be ku abah cang cek tina apa sok Ya. Ujang kaluhurkeun jang. Kodam nu Ujang mah sayu. Waduh, kodam nu Ujang mah embe. Mbah nya Bah kodam abi teh. Paingan menempo juku teh sok asa lapar teh menempo juku teh Bah. Oh, Ujang sok eta embe kodam Ujang teh. Jadi sok Ujang aji bae eta. Sok ti abah mah sakitu bae nya. Oh, nuhun Bah, nuhun ya. Nginteng Jang, nginteng. Bah salit coba ya. Aduh. Nuhun ya Bah, nuhun. Sing salamat Jang di jalanna. Nuhun Bah, tur nuhun. Me. Firza kosong galuh ada. Jih, viral pisan iyo anu cek kodam. Asa hayang urang ge nempo kodam urang. Ah, ek nelepon si Riris, sugan we nyahoan tempat cek kodam. Ieu teh ping-ping teh asa ngageter kieu euy. Oh, aya nelepon si Rizka. Halo. Oi, ieu naon? Halo Riz, keur di mana? Geuwat mandi, kayak disamper. Naon atuh maneh mah padu nyamper wae. Lah, mandi-mandi teh atuh. Ka mana atuh? Geus lah ulah loba ting tanya, kurang disamper. Heeh. Heeh atuh lah, dagoan atuh. Sok ka dieu samper, kuat enak. Bye. Riz, Oi, naon? ayo geuwat. Ayo. Asana manu ieu imahna teh ieu? Heuh, Bet heueuh, bese eta mah sok tanyakeun wae lah ka batur. heuh yuk tanyakeun. Punten, ieu teh leres bumi padukun. Muhun mangga Neng, mangga sok kalabat. Mun atuh. Mangga calik-calik Neng. Mohon. Aya naon Neng? Mana wika dari ya teh? Peryogi naon? Mangga sok. Iya, duka dami mangantara rencangan. Jadi kieu bah dina HP teh seueur pisan anu cek kodam, abi ge hoyong dicek. Be, ku abah cong tingali angana. Aduh, ieu mah Neng mah kodamna simet aduh. Hah? Simet. Meureun simet mah bisa hiber di sawah. Abi ge hayang dicek atuh bah, sugan we alus. Be, ku abah cong cek kodamna. Aduh, ieu mah Neng mah kodamna tutut. Hah? Tutut. Tos Neng ieu mah sarae teh abah mah sakitu bae. Mangga. Oh, heueuh atuh bah nuhun. Wah. Jih, itu sanu keur ngadaharan jaun cengek. Euy. Ah, tuh balik ieu mah. Cengek naon kayak ngadaharan daun cengek aing. Ieu lain kodam aing ieu teh katahan. Wah. Aing cenah boga kodam embe cek dukun teh. Wah. Di mana sih yang ngecek kodam? Itu tuh di paket. Wah. Ah, goblok daun cengek aing kalah beak. Ah, aing jadi dicek lah kodamna. Ya kunaon? Lanceng. Leur mang. Seueur. Naik ka mana guru usuk itu? Iya, kan tadi papanggih teh jeung si Kidol. Heeh. Bukan kodam, tah. Ek nanyakeun urang teh ka Oh, Mang Bojo. aing ge pan heueuh tas ngecek kamari. Cek nanya ke nya. Heeh, di mana? Tuh di belah ditu aya imah, pokona mah lah imah nama hiji deket pipir balong. Cungkra. Imah hiji deket Heeh. pipir balong. Heeh, ngaranna Abah Samsuri. Ah,
Nuhun, Mang. Ah, iya gitu Tan. Mangga Jang, kumaha Jang? Mangga kalabat sok Jang. Siap, Ki. Ah. Coba tarik. Ci. Padi mah bumi abah. Minta cari ke abah. Aduh. Ujang teh ana teh bade prayogi naon ka abah teh. Mangga sok ku abah bade dietakeun. Kieu, Bah. Tadi teh onceng teh bea aku si Kido. Pajarkeunna bogeun kodam embe. Tah dicekna teh ti dieu cenah. Tah bigi hoyong dicek lah, nyudian gitu. Angan cong ku abah cong cek. Ieu mah Ujang mah kodam mah kadal. Saya eta kadal mah. Kadal, Bah. Lah, mau nyebutut pisan aing mah kodam teh. Gih, Ujang mah teh nyahueun eta hasiat kadal kodam eta. Eta teh pangsaena nomor hiji eta. Kadal mah sok geura ajaran Ujang ayeuna eka cai ka darat ge bisa teu leung mah. Pang saya nanya, Bang. Oh, nuhun atuh bala. Oh, siap aya. Sadit lah. Uduh, belating Kang, belating. Oh, udut. Siapa? Ayo, Bang. Siap. Aing beungar ieu mah siji, loro, papat, lima mah, enam, tujuh. Waduh, kaya ieu mah aing mah. Geus kitu ayeuna mah. Kajeun ka ayeuna mah cek kodam.